Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, tepangkeun nami abdi Arfansa Gumilar di kelas 11 TIU. Warta dinten ieu ngeunaan musibah kebakaran anu lumangsung di Kalimantan Tengah. Musibah kebakaran hebat tumiba ka padumukan warga jeung kios di Komplek Pasar Kasongan, Kabupaten Katingan. Dina Minggu wengi 25 Januari 2020 genep seuneu anu ngagedean ti jam 21.30 WIB eta ngahuru sahenteuna 17 bangunan nyaeta ruko, imah warga jeung 2 sakola nyaeta MIN sarta MTS Al Badar Kasongan. Kajadian ieu matak pikasieun warga sabab api gancang pisan ngarambat kusabab padet jeung loba bangunan anu dijieun tina kai. Pamirsa, sakitu warta anu biasa ka pihak tur dina dinten ieu simkuring sapakaran ca amit mundur sareng amit mundur. Hapunten bilih aya kalepatan sareng kakirangan salami nuduhkeun ieu warta. Wilujeng tepang deui dina waktos anu sanes. Hatur nuhun.